Waduh, tadi mah ya. Mak, Geunaheun motor teh eta ya. Ieu nu saha ya? nu budak gitu euy. Ek jual yang 30 ribu. Serius sih teh? Serius atuh urang mah gitu mah. Jadi itu ngobrol lah. Oh, sok lah ayo lah. Abdi nampi motornya ya, nya agar atasna. Naik motor. Aduh, asa ya nu salah bete euy. Ngajual motor teh asa murah-murah teuing. Ah yakin ieu mah ngagawean ieu masih bedut mah. Ngagawean ieu mah euy. Heula lain seserian, ieu asa teh harti aing ah. Maksudna 30.000 teh naon ieu asa murah-murah ting motor kieu praku motor kieu 30.000. Ngarti teh 30.000. Ngarti 30.000. Aing kudu sikat teh sakalian. Rame. Rame. Kita rame. Kita rame atuh ngopi. Najis we. Si jam gobo. Perlu disingkat. Naon teh euy. Perlu disingkat tanya. Karang euy. Kau sih tidak. Aya naon masalah naon? Aya naon? Si ieu teh si Abah Cidar patot gambar teh ngajual motor ka aing 30.000 dibayar ayeuna hayang dibalikeun. Naon cing make neugel aing? Patot gambar teu balik. Hop, Ceula. 30.000 kumaha teh? 30.000 na. Heuh, kieu urang ngajual motor 30.000 isi eta mah teu ngarti 30.000 naon besok kerja 30.000. Mana ngomongna biar 30 tadi kumaha ngomongna? 30.000. Maksud eta mah urang mah 30.000 teh si eta pikiranna kumaha 30.000 teh. Ya ari gajual 30.000 mah nya teh jual 30.000 atuh. Teu ngarti 30.000 teh nih sok aya 30.000 30.000 isi teh mah. Aing liar ya. Maksudna 30.000 teh jerot 30.000. Dibayar 30.000. 30.000. Aing mereka hayang 30.000. naon masalahna? Hah, masalahna? 30.000 teh geuning sok aya dina ngaran gini di toko 30.000 tuh. Hanya motor kieu 30.000. Mun asa seperti ke hati mana mah ieu teh. Heuh ngajual motor 30.000. Maksud 30.000 teh 30 Kamana jelema teh aing mah geus can ngena keneh ku aing sikat sakalian. Aing lah hiji pedut teh lah. Hiji payah. Wah aing lah hayang nyawa aing lah. Kumaha teh masalahna teh? Masalah bieu teh kumaha teh? Si tulak panto teh pan ngawarkeun motor 30.000. Dibayar ku saya 30.000 bahkan dileuwihan 2.000. Ayeuna nyokot deui. Oh gitu masalahna. Kieu anu mah supaya beres kabeh ya. Beres tapi maneh menang untung. Geus we bieu anes ngobrol bieu jeung si Jidarna bieu. Jual di ku maneh 50.000 ka ditu. Oh. Sia ku bodoh di maneh ge boga bati 20.000. Pan meuli sia 30.000 ya. Ku sia jual di 50 ka si Jidarna. Jadi batina sabaraha? Sia boga bati 20.000. Aing geus ngomong bieu jeung si Jidarna. Ngalipat. Heeh. Jeung bejakeun. Pasti ngalapunnya jeung dulurnya ieu rek aya perlu heula dipanggil ku paduannya. Oh, iya, atuh, Jumihat ulah gancang emosi jeung babaturan sugan we atuh aya ayeuna. Itu maksudna Jumihat saya mah. Geus, ieu na mah. Geus ana menang membolongan je. Kumaha cenah? Mah beres kieu mah. Ieu ana mah. Ieu motor biaya si perut siap. Ek dijual di ka ente. Ku ente tengah bayar deui ayeuna. Ku si teh dijual 50. Tak geuning tah batian. Heeh. Tengah ente bayar 50 ka si pedut. Teu hayang aing mah keukeuh kajian 30. Sikat ku aing daripada 50 mah lah. Nah, teuing lah. Ning bedagong sia mah? Bedagong teu beunang didamaikeun teu beunang dibere pembolongan sia mah geuningan bedagong. Sia mah teu beunang didamaikeun teuing jeung baturan teh. Mun hayang manyang sia mah hayang ribut lain sia jeung aing ribut mah sia. Tong sok ribut riweuh sia. Kurang kumaha dibere jang jalan sia cicing lah. Aing timpung jelema kieu mah lah. Cicing lah. Ini salieur aing mau sahijian pisan warga teh.